Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilajeng enjing pamirsa, patepang deui sareng simkuring Meisya Bunga Nur Aisyah dina Warta Sunda. Warta anu dibaris kapidangkeun dina 20 Mei 2024 nyaeta tsunami dina Selat Sunda. Senin isuk kaping 23 Desember tahun 2023, BNPB ngarilis jumlah korban tsunami bencana dina Selat Sunda nepi ka 50 orang maot, 588 orang balukang, jeung 3 orang leungit. Kepala BNPB negaskeun pangumpulan data masih dilanjutkeun ku sabab korban jeung karusakan anu masih nambahan. Pamirsa mung sakitu Warta Sunda anu baris kapidangkeun. Simkuring asmana tim redaksi amit mundur amit mungkur. Patepang deui dina Warta Sunda anu baris dongkap. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.